Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang mesti kana tiasa patepang nagu deui. Tiasa sasarengan deui sok sanes mung di zaman. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun deui hanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jajarna. Si kamileung karya Aukok dina dinten ayeuna teh bagian anu ka 50 genepna. Mudah-mudahan ku aya ieu acara dongeng sunat teh sing ngajantankeun panglipur kalbu panggebrahmana hiburan ka mitra-mitra sadayana. Di mana wae ayana di suklakna di siklukna nu sami-sami mika cinta teu mika resep kana seni budaya Sunda eta ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Mitra ibarat senyang kolong tinggal waktos mangat urang didacekeun wae dongeng sunat teh wilujeng dangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan prung. Para mitra kaum dangu sadayana, panon poe anu moncorong ti belah wetan isuk-isuk. Meletekna panon poe disambut ku para warga di kampung. Anu mana eta kampung teh kampung anu anyar Pinanggi, anu disebut Jati Kemeling. Bah Eot anu geus babadamian kamarina jeung si kamileung oge jeung sakabeh jalma nu aya di dinya. Kasup ki Maktapura jalma anyar Pinanggi, Jabang Taruna oge Bajul Pataru. Dina isuk-isuk warga harita geus antusias ngumpul lantaran hayang apal naon anu bakal dibejakeun ku Bah Eot. Bah Eot anu geus ngagunuk sapala warga kabeh. Nya kitu deui si kamileung, anakna si kamileung Nyimas Dewi Keningan anu tangtuna beda jeung nu lain. Sorot panon Dewi Nyimas Keningan mentak serab katingalina. Teueuh hiji raja, teueuh hiji ratu anu tangtuna geus katingali sancan jadi ratu oge. Nyimas Keningan anu nangtung mancuh dina tangtunganana bari neuteub seukeut ka sakabeh warga nu aya di dinya. Bah Eot anu nangtung disareupeun si kamileung. Sedengkeun si kamileung anu ngareneng jeung nu jadi pamajikanana katut jeung nu jadi anakna. Oge indungna si kamileung tangtuna jeung nu jadi bapakna Mang Dana. Harita sakabehanana nararangtung. Warga anu dararatang kadinya geus ngagimbung kabeh anu jumlahna teu pati loba teuing kurang ti 200 urang. Maktapura, Jabang Aruna, Bajul Pataru anu katingalina gagah nakeranan. Harita nangtung mancuh disagigireun si kamileung sigah pangawal anu siap pikeun nerekam kasing saha wae nu ngaganggu anu jadi raja. Si kamileung harita pok ngomong ka Bah Eot. Kumaha kamileung? Ku abah we ngomong teh. Ya kumaha pamimpin dieu pi tempatan naon anu rek diomongkeun teh nyaeta naon anu kamari ku urang geus diobrolkeun. Kaperluan naon jalma rek diarahkeun ka mana ayeuna. Kahijina eta kadua-duana jelas apanan dina peuti dina poean ayeuna teh arekna istrenan hiji raja hiji ratu manya ieu istana teh weuh ratuan anu jelas-jelas aya calonna hiji picaloneun ratu anu kacida pisan gagahna euy nyaetana incu dewek ieu. Keningan mohon Aki sok hareupeun sabab sakedeung deui hidap bakal diistrenan di istana engke di ditu. mohon Aki. Nyimas Dewi Keningan harita maju ka hareup. Sakabeh warga harita nu si harewos jeung para waturna aya naon sebenarnya
si Kamileng harita anu pok kamimitian dibarengan ku Dehem. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun uing si Kamileng jeung sakulawarga rek mere bewara ka sakabehan warga-warga dulur-dulur uing nu aya di dieu anu geus milu jeung uing sakabehanana satyasa tuhu ayeuna di dieu. Uing rek nanya ka sakabehanana betah aya di dieu. Betul. Syukur alhamdulillah lamun betah mah. Punten Jang Kamileng, salasna aya naon ieu teh? Sabar heula, sabar heula. Engke bakal ngadenge naon anu bakal ditepikeun ku uing ka maneh kabeh. Hampura ye uing teh ngomong teh rada teu puguh ye da uing mah memang kieu. Lemesna. Sewe kabaliut hampura ieu nu komen oge sarua. Teu pati eces kana bahasa Sunda. Sabab uing leutikna lain di Bandung tapi uing leutikna di Jakarta. Kitu geus kolot ka Bandung. Jadinya hese bahasa Sunda teh tapi da uing urang Sunda maksakeun we kitu bari diajar bahasa Sunda ya omatnya tong dipoyokan bahasa uing goreng. Mohon Kieu sabenerna mah uing teh kunaon ngumpulkeun dulur-dulur uing warga-warga ieu teh ngaranna ayeuna mah kan geus apal sarareana eta nyaeta urang teh ieu teh Jati Kameling. Mimiti tempat nepi ka istana ieu teh diaranana Istana Jati Kameling. Tah kunaon uing ngumpulkeun sakabehanana uing rek mere nyaho. Sabab ieu aya istana tapi can aya rajana. oh can aya rajana. Nah bakal dijanten kerajaan gitu itu Jang. Insyaallah sugan pareng. Saha kinten-kinten Jang dijanten raja teh. Ieu Istana Jati Kameling teh sabenerna mah ieu teh kasebutkeun tempat amanat, tempat anu memang geus aya ti baheula, anu asal muasalna ieu kebon jati, nu saterusna kebon jati diganti ku situ atanapi talaga, nu saterusna ayeuna ditempatan ku urang pake bubuara ku urang. Aya istana na tapi encan aya ratu na atawa raja na. Ayeuna dina poe ayeuna teh uing teh insyaallah rek ngaistrenan ratu di negara di ieu istana anu disebutkeun Istana Jati Kameling. Punten kinten-kinten saha ratuna Ujang? Anu jadi ratuna insyaallah anak uing nyaetana Nyimas Dewi Keningan. Kumaha kira-kira? Satuju. Tujuh. Sararea warga harita surak eak-eakan teuing kunaon asa atoh nekeranan lamun Nyimas Dewi Keningan memang jadi ratu. Sabab Nyimas Dewi Keningan teh turunan si Kamileng jeung Dewi Diah Sari atanapi Diah Lopa anu tangtuna sararea geus pada apal yen Nyimas Dewi Keningan teh hiji wanoja anu pinter dina sagala rupana lain kur dina elmu kanuragan warahan inung jeung nu jadi bapa tapi oge pinter dina elmu bag-bagan agamana warahan keneh tinu jadi inung jeung bapana kadut bae eot.
lain teh eta uing oge ieu teh arek nangtungkeun bendera. Bendera naon Ujang? Bendera kerajaan. Bendera kerajaan. Ke. Maksudna bendera kerajaan kumaha ieu teh? Apan panginten punten pisan adi kerajaan teh panan kedah aya ponggawa prajurit patih jeung sajaba-sajabana kalengkapan ti nagara. Sedengkeun ieu saha nu janten patihna, saha nu jaden ponggawana, tentarana, saha nu janten hulu balangna. Asa teu katingal. Tenang. Kuing kabeh geus dipikirkeun sabenerna mah. Uing ge lain ku uing sorangan anu mikiran teh tapi sakabehanana anu aya di dieu. Uing oge ngenalkeun ieu jalma anu tiluan ngaranna Ki Maktapura. Anu ieu tah nu kumisna bapla ngaranna Ki Jabang Aruna. Terus ieu budak ngora nu gagah tur perkasa tur kasep teh ngaranna Bajul Pataru. Ieu jalma nu tiluan insyaallah bakal ngabantu kana kaberlangsungan anak kerajaan. Anu anyar pinangih ieu anu can apal sasaha nyaeta anak kerajaan Jati Kameling ayeuna mah disebutna. Waduh. Ku gagah nakrana naminanya kerajaan Jati Kameling. Insyaallah ieu kerajaan teh bakal subur makmur. Nu penting urangna sanuyu sauyunan sakabehanana. Uing oge arek nanya ka sakabehanana di dieu cing. Saha di antara mamang-mamang kabeh anu bisa nyieun kana pandai anu sok biasa nyieun bedog, nyieun pakakas. Abi karep kabeh sok nyieun. Bring harita eta jalma aya kana opatanana anu pinter tur biasa nyieun kamasan atawa bedog. Terus deui saha anu bisa nyieun kamasan perhiasan jeung sajabana? Abi Ujang. Abi sok karep ka dieu. Bring harita duaan ka hari. Nu saterusna saha anu sok bisa nyieun atawa kanu ngarti masalah perdagangan? Abdi ngartos kana perdagangan mah margi abi mah tukang kiridit ongkoh, tukang itu jeung ieuna natangtosna sapopoena abi tukang kana icalan kapanan kapungkur mah geuning terang nyalira. Eta kolor ge panti abi. Oh, sok karep ka dieu. Sok pokona mah nu tukang itu tukang ieu karep kabeh nu geus kuing ditataan kabeh karep. Sararea harita anu geus ditunjuk ku si Kamileung tur ngaku bisa naonna harita langsung ka hareup. Memang katingali anu boga bakat katingali ka hareup tur memang loba bakat itu bakat ieu bakat kubutuh ge aya dinya. Da kuring bakat kubutuh ieu teh. Pikiran teh bakat kubutuh ieu teh. Sanggeus puguh kitu mah sararea harita ditanya ku Baheot tur arek ditempatkeun di hiji tempat anu memang geus disadiakeun tempatna nyaeta di jero istana anu kalingkup ku benteng jeung sajabana. Sedengkeun imah-imah warga kaasupna di luar benteng istana. Eta istana teh anu kacida pisan gedena. Duka sabaraha hektarna daur anu ngukur. Mantak si Kamileung anu can apal hiji-hijina kamar, hiji-hijina tempat itu jeung ieu ge. Kakarak peuting tur eces si Kamileung anu kukurilingan tanpa sakanyahoan batur. Kukuralang kuriling jeung nu jadi pamajikanana hayang apal itu, hayang apal ieu. Lantaran eta teh kasebut imah maneharana tapi manehna sorangan teu apal naon ieu ngaranna naon itu
nangarana. Sanggeus pengumuman kawas kitu eta warga kabeh diantarana dibawa ka jero istana. Supaya teu panasaran eta warga-warga kabeh dikenalkeun ku si Kamileung oge ku Bah Eot jeung dianteur-anteur ku Martapura jabang Aruna Bajul Pataru anu memang dibere kebebasan ku si Kamileung pikeun ningalian ka ieu ditu ka dieuna bisi panasaran di suatu saat. Sabab aya jalema ayeuna anu memang hitung-hitung we wisata cenah cek si Kamileung. Sebab jalema anu kurang ti 200 tangtuna mah matak meakeun kana sagala rupana. Sanggeus beres kuralang kuriling anu memang Martapura ngarti kana bidang istana jabang Aruna oge sarua urang istana Bajul Pataru oge anu teu hese. Kira-kira jam 12 beurang sanggeus kabeh ngalaksanakeun salat. Sararea harita cicing di paseban dir ibarat para mantri harita sarila Martapura anu ditunjuk ku si Kamileung harita dijadikeun hiji pamimpin. Jabang Aruna sarua dijadikeun pamimpin mangrupakeun panglima. Sedengkeun Bajul Pataru harita disebut dijieun senopati lantaran kaayaan anu ngora jeung lumpayan beungeutna lumayan kasep buukna oge panjang ngagebay. Martapura anu jelas dijadikeun papatih di eta pitempatan. Dipatih Martapura disebutna. Harita ki Martapura anu geus ditunjuk ku si Kamileung harita titah ngomong ku si Kamileung. Sancan ngaistrenan murang atanapi anakna anu ngaran Nyimas Dewi Keningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasadayana warga Jati Kameling. Sakedap deui urang resmikeun ieu istana. Kaula anu ditunjuk ku Gusti Agung Kamileung dina waktos ayeuna dijantenkeun hiji papatih wawakil hiji ratu atanapi raja dina engkena. Alhamdulillah kaula anu dipercanten ku Gusti Kamileung dina danget ayeuna mudah-mudahan kaula bisa nampi karena kepercantenan isalira Gusti Kamileung. Atuh ieu saderek jabang Aruna anu ditunjuk langsung ku Gusti Kamileung oge dijantenkeun hiji panglima perang sanaos memang teu acan ayar ponggawa sareng tentarana tapi panglima perangna parantos ditunjuk. Atuh saterasna Raden Bajul Pataru. Ieu hiji pamuda anu memang gagah tur sakti ditunjuk ku Gusti nyaeta ku Gusti Kamileung dijanenkeun senopati. Atuh nu saterasna urang dibismillahan ku sadayana pembukaan ngabaladahna ieu karajaan mudah-mudahan dimimiti ikawit dugi ka akhirna ieu karajaan teh sing aya dina kamajengan saterasna. Amin. Amin. Atuh kugituna mangga nyangakeun ka Gusti Raden Kamileung. Duh rada rieur ieu ngomong Kamileung satu pantas gitu. Mangga Gusti Kamileung supados ngalaksanakeun ngaistrenan ka Nyimas Dewi Keningan pikeun dijantenkeun ratu. Keningan wayahna
Ayeuna nama anak ama terek diistrenan ku ama. Sanajan ama ayeuna teu jadi raja, tapi keun hidup anu bakal jadi raja sebab anu cocok lagi hidup. Mohon amat. Nyimas, nampi kana sagala rupina. Sok ayeuna mah urang bismillahan we. Si Kamileung dina mimiti harita ngalagragkeun ucapanana ngaistrenan anu jadi anakna putrana nyaetana Nyimas Dewi Keningan. Nyimas Dewi Keningan harita anu ceurik ngaguk-guk teuing naon ngan anu jelas dina waktu harita karasa bungah ku sararea lain kur Nyimas Dewi Keningan jeung keluarga, tapi karasa bungahna ku masyarakat dina waktu harita. Palang lagrag ucapan harita teh si Kamileung anu nganyatakeun yen Dewi Keningan teh dijadikeun ratu di nagara Jati Kameling. Seorna angin siga anu nyaksian karasa istana lir ibarat harita ngakibeg, lir ibarat aya angin jeung lindu anu kacida pisan gedena tapi teu matak pangaruh ngajungkelna kana sagala. Si Kamileung harita meureumkeun panonna nempelkeun leungeunna kana pelebah arangna Nyimas Jati Kameling atanapi Nyimas Dewi Keningan. Si Kamileung anu nempelkeun leungeun dina taarna Dewi Keningan lebih ka ngageter disaksian ku puluhan atanapi ratusan pasang mata. Geterna leungeun atanapi dampal leungeun si Kamileung ledug ngaluarkeun haseup anu katingali bodas eta haseup teh ngelun tina tarangna Jati Dewi Keningan. Si Kamileung anu neuteub tur meureumkeun panonna anu tetela si Kamileung keur nurunkeun tur ngawariskeun ajianana sapinuhna kabeh kana awakna Dewi Keningan. Anu sakuduna mah Dewi Keningan teh narima ajian ti si Kamileung teh dina umur anu 40 tahun, tapi jigana si Kamileung anu geus nyaho yen Dewi Keningan anu tangtuna siap narima sanajan dina kaayaan masih keneh ngora umur 15 tahun dina waktu harita diistrenan jadi ratu. Barang beres si Kamileung harita nyabut leungeunna tina tarangna Dewi Keningan. Dak dumadak ngaburisat harita katingali tina awak Dewi Keningan anu robas sabaraha harita. Anggoan Dewi Keningan anu lir ibarat hiji anggoan kegagahan, hiji anggoan kawibawaan, hiji baju anu memang eta baju teh hiji baju jubah kerajaan. Sararea heran, sararea elok, sararea bingung. Nyimas Dewi Keningan anu memang teu kanyawan ganti bajuna tapi memang geus ganti pakaianana ku pakaian kerajaan. Leung harita kaayaan anu beurang tur katingali aya panon poe dak dumadak siga anu angkeubna keranan. Barang harita caang deui geus katingali sakabehana robah. Si Kamileung anu make pakaian anu beda tin biasana. Tilu ponggawa anu kakara datangnya tanah Maktapura Jabang Aruna Bajul Pataru sesuai jeung pangkat masing-masingna harita geus beda. Maktapura anu tur anu tungkul harita bingung, Jabang Aruna nu ratreret, Bajul Pataru oge sarua ngarasa bingung tur elok ieu kajadian anu kakara saumur hirup kumanehna kacabak. Sedengkeun Nyimas Jati Kameling harita anu ngadeg tur neuteub seukeut. Teutepan anu seukeut dibarengan ku karisma anu kacida pisan mantak ajrih sing saha anu ningalina kasup warga anu biasana congkak ka Nyimas Jati Keningan Dewi Keningan. Tapi ayeuna sakabeh tungkul eueun wani neuteub ka Nyimas Dewi Keningan. Ok Nyimas Dewi Keningan harita ngomong sorana lirih tapi ngandung
karisma anu kacira luar biasa. Kula Nyimas Dewi Keningan timimiti ayeuna jeung kahareupna kula anu bakal mutuskeun segala rupana dina masalah kerajaan dibarengan tur disarengan ku Kakang Maktapura anu janten papatih di negara Jabang Aruna anu kedah tanggung jawab pengelwaler dina sagala rupina anu kedah mampu milari ponggawa di kerajaan oge Kakang Bajul Pataru anu sami-sami kena pengelwaler dina sagala rupina babarengan sareng simkuring saserengan sareng kaula Nyimas Dewi Keningan. Kaula nyangakeun semah pangabaktos Dewi. Kaula nyangakeun semah pangabaktos Dewi. Kaula nyangakeun semah pangabaktos Dewi Ratu Keningan. Diterima ku kaula. Kapara rahayat sakabehanana. Dimimiti detik ayeuna. Urang sadayana kedah ngahiji paheyeuk-heyeuk leungeun supaya negara urang tiasa makmur. Tos ayeuna mah tiasa bubar sadayana. Sanggeus puguh kitu mah harita rahayat anu tadi jempe ngadadak buriak harita bubar undur diri di payuneun Ratu Nyimas Dewi Keningan anu katingalina pinuh karisma. Nyimas Dewi Keningan selain ku pinuh karisma hungkul tapi aji kasakten anu dipimili ku si Kamileung oge geus turun ka Dewi Keningan dina sawaktu ngaistrenan jadi ratu di Jati Kamaling. Di detik harita Dewi Keningan anu geus diistrenan ku si Kamileung anu tangtuna jadi putri kerajaan sekaligus jadi ratu di eta raja di eta kerajaan Jati Kamaling. Sapoe 2 poe saminggu 2 minggu satahun kerajaan Jati Kamaling ayana ponggawa anu mimiti araraya para warga harita anu geus diarahkeun anu tukang dagang tina dagang duit geus mimiti diayakeun lantaran memang di eta istana teh aya nu ngartina nyaeta Maktapura anu sok biasa manehanana di kerajaan. Jabang Aruna tur dibantu Bajul Pataru anu bebeakan pikeun ngamajukeun eta kanagaraan. Baeot oge henteu poho mangdana anu jadi akina oge anu ayeuna araraya di istana. Keluarga si Kamileung kabeh kagunuk di istana. Si Kamileung anu geus tara ilu biung jeung ituna iwati nyaksian jeung ngadagoan laporan itu ieuna we. Bisi aya kitu, bisi aya kieu, bisi aya mau ngamuk gajah meta hartina si Kamileung anu bakal turun tangana. Samemeh nu jadi anakna tangtuna. Di Maktapura anu kasohor gagah Jabang Aruna oge sarua, Bajul Pataru oge sarua. Jabang Aruna anu ditunjuk jadi panglima perang sabab sesuai jeung awak anu dijangkung badag kumis anu baplang pangarti anu memang teu edel-edel. Dina hiji waktu Jabang Aruna harita dibaturan ku salah sahiji ponggawa anu mana eta ponggawa teh encan loba ku keur aya sababaraha urang tangtuna sinina sakabehna ponggawa teh timiti penjagaan nepi ka ieu teh kurang leuwih meureun 100 urangna leuwih. Tapi sanajan 100 urangna leuwih eta ponggawa teh memang lain ponggawa edel-edel, memang si Kamileung anu disebutkeun bisa milih bisa nyaho tur mana anu gagah mana anu henteu. Sawemeh ngajalankeun itu jeung ieuna tangtu nanyakeun heula ka si Kamileung.
lamun ceuk si Kamileung sok nya sokna. Sabab eta Ponggawa teh nu ayeuna memang pilihan disebutkeun Ponggawa nomor hijina lah ibarat. Jabang Aruna anu memang harita manehanana make kuda. Ngan pedah tadina rek make kuda teh Jabang Aruna diulahkeun ku Ponggawa. Eta Ponggawa harita pok ngomong ka Jabang Aruna. Gusti, saleresna urang bade ka mana ieu teh? Urang ngalalana sementara waktu euy. Sabab kaula menang izin ti Gusti Ratu. Ayeuna ulang ngalalana urang nguliling di mana perbatasanana ieu tempat. Lamun kira-kira aya nu ngabahayakeun geuwat laporan ka Gusti Ratu atanapi ka Gusti Maktapura. Sedengkeun Bajul Pataru oge ayeuna duka geus aya di mana manehna geus aya kana saminguna liar ti istana. Can aya kabar nepi ka kiwari. Oh sumuhun Gusti, mangga. Tapi langkung sae teu kenging nganggo kuda. Mending keneh nganggo angguan biasa supaya henteu katingali urang ti karajaan. Oh kitunya. Sumuhun Gusti eta pamadegan abdi. Alus. Dagoan kula rek salin heula ieu. Sanggeus puguh kitu mah Jabang Aruna jeung salasa urang Ponggawana harita kaluar ti istana. Anu mabuntelan henteu nyirikeun eta saurang panglima perang. Bajul Pataru anu geus leuwih ingit leuwih ti heula pikeun ngalalana. Tujuanana sarua pikeun neangan piparajuriteun. Sedengkeun Maktapura anu boga rencana encan ka laksanakeun. Maktapura anu boga maksud hayang ngumpulkeun para jago-jago. Lantaran ayeuna boga ya naon teh geus bisa ngahadiahan jalma-jalma cek paribasana. Lantaran eta istana teh dipinuhan ku emas inton berlian. Anu tangtuna jumlahna anu teu kaukur bisa disebutkeun sanajan tentarana kurang, rahayatna kurang, eta kerajaan Jati Kameling teh bisa disebutkeun beunghar, anu beunghar kacida. Dewi keningan anu nuju calik tina kursi kerajaan, kursi Gading Kilang Kancana. Harita kasumpingan Maktapura. Ampun Gusti, kaula nyanggakeun semah pangabaktos. Katerima Kakang. Aya pikir saeunaon? Salaresna cisim abdi sumping kapayeureun Gusti teh taya sanes. Aya unek-unek anu teu acan katiasa kalaksanakeun saatos babadamian kapungkur sataun kalangkung. Kinten-kinten aya naon Pama, Mamang? Janten kieu isim abdi sareng sadayana parantos babadamian rempugan kanggo ngondang para jawara. Ngundang para jawara. Sumuhun. Kanggo naon? Tujuanana ngundang para jawara teh nyaeta salah sahijina salah sawiosna kanggo minuhan ieu pitempatan. Minuhan di tempatan. Maksudna bade didamel tentara. Sumuhun. Disesuaikeun jeung kapasitas ilmu anjeunna pangartos anjeunna tangtosna. Oh, jeneng kitu. Sumuhun. Manawa sareng manawi Gusti Ratu ngarestuan Kanggo kana kasayan tangtosna abdi ngarestuan pisan Kakang.
Tapi kumaha carana? Anu tangtos cara nama iwati ngayakeun sayembara Gusti. Sayembara. Sumuhun. Sadayana tiasa diwartosan disebarkeun. Nyebarkeun ngakonaon atuh? Nyebarkeunana urang tiasa nyerat tina dangdaunan atawi naon. Plus sareng hadiahna lamun anu kenging. Hadiahna naon? Hadiahna tangtosna ku emas atanapi artos di Jati Kameling. Apanan urang teh ayeuna tos aya artos mangrupakeun lempengan emas Jati Kameling. Janten eta tiasa kanggo alat oge kanggo ngenalkeun ka bangsa-bangsa lainna di luar Jati Kameling, di luar kerajaan. Saya pisan Kakang, maksud teh iraha kinten-kinten. Insyaallah saengalna ngantosan Ki Jabang Aruna sareng Senopati Bajul Pataru uih ka istana. Margi Ki Bajul Pataru tangtos ayeuna anjeunna nuju nguliweng, nuju ngalalana hoyong terang cenah. Kinten-kinten urang batas kanagaraan teh engke dugi ka mana bade dicirian kitu. Teras Panglima Jabang Aruna. Panglima Jabang Aruna oge sami ayeuna nuju kaluar sakumaha nu kaunia ku Gusti Ratu. Anjeunna oge sami milari batur pikeun dijadikeun tentara di kerajaan. Anu tangtosna henteu gampil Gusti. Sadayana ukur menyerenkeun ka Kakang Maktapura. Sumuhun Gusti, nampi timalan ti Gusti. Atuh pami kitu mah Kakang pamit undur we ayeuna mah. Sumuhun Kakang, mangga. Ki Maktapura harita mawa hate nu kumbira. Sababanehna geus boga rencana anu geus pernah diomongkeun jeung si Kamileung. Oge baeot pikeun ngarekrut jalma-jalma anu memang berkapasitas cek paribasana. Jalma-jalma anu luhur ku ilmu cemar ku panalarna rek dijadikeun ponggawa atawa naon wae dia tapi tempatan. Carana rek ngayakeun sayembara. Sedengkeun Bajabang Aruna harita anu leumpang dibarengan ku hiji ponggawa anu geus make baju biasa we. Jabang Aruna harita eureun dina hajampeun tangkal. Jabang Aruna pok ngomong ka ponggawana. Mamang, kira-kira urang ayeuna di mana ieu teh? Teu terang. Abdi ge manika cida asingna nakeranan ieu tempat teh tempat mana nakeranan ieu. Tapi rupina mah sakedap di urang bakal nyorang pi lemburan. Tapi ieu pi lemburan teh lebetna ka daerah mana? Nah masih ka wewengkon urang atanapi henteu. Ayeuna mah urang can bisa ningali wewengkon urang teh sapertos mana. Apanan Gusti Bajul Pataru tos meret ciri. Ayeuna Gusti Bajul Pataru teh kapanan saurna kamari nyarios teh sameme angkat. Bade nandaan batas-batasna kerajaan dugi ka mana. Oh gitu. Engke bakal katingali ku urang. Lamun kitu mah ayo urang jalan deui atuh ayeuna mah. Sumangga Gusti. Jabang Aruna harita leumpang bari luratret katingali kaditu kadieu. Hayang ningali batas kanagaraan teh beubah mana ayana anu geus cenah dicirian ku Bajul Pataru jeung sabalad-balad. Bajul Pataru harita ini teh lain sorangan tapi aya kana genepanana. Anu tangtuna Bajul Pataru genepan teh jalma anu memang bisa diandalkeun. Ponggawa anu banteng, ponggawa anu gagah tur sakti.
nu tangtuna anu geus dipilih ku Bajul Pataru. Bajul Pataru hiji pamuda anu bisa disebutkeun jawara pilih tanding kasebutna nu ngabogaan ajian-ajian hebat anu tangtuna oge jawara nu lain mikir dua kali lemun nepikakeun tempur jeung Bajul Pataru. Jabang Aruna nu leumpang beras ka hiji desa. Sanggeus kitu Jabang Aruna neangan tempat pikeun manehna istirahat. Anu tangtuna eta tempat istirahat teh iwal ti warung beureunan. Nu biasa sok dipararake istirahat. Assalamualaikum. Jabang Aruna harita uluk salam. Eta jalma anu aya di dinya teh ting raring nu ngajawab. Sabab meureunan agama ge lain beda deui lain naon. Sampurasun. Rampes. Kabeh nemalan aya dikitukeun mah. Mangga. Mangga ka dieu calik ya. Mangga. Ceuk boga warung harita. Punten Bapak. Nah. Oh, di dieu aya sangu. Aya. Sanggeus kitu harita Jabang Aruna jeung salah seorang penggawana harita dalahar meninggal limet pisan. Sampai dahar teu poho nawaran ka jalma-jalma anu aya di dinya. Eta jalma-jalma naringalikeun ka Jabang Aruna harita sawaktu keur dahar lantaran beda asa anyar pinangih eta jalma. Geus beres dahar Jabang Aruna harita minta kopi pangninyuhkeun dua hari. Pok si Jabang Aruna harita ngomong nanyakeun deui ka tukang warung. Punten Bapak, bade tumaros ieu teh. Ari ieu lebetna ka wewengkon mana kinten-kinten. Si Bapak warung harita neuteub seukeut ka Jabang Aruna. Ieu teh lebetna teh ka wewengkon Galah Pasi. Oh, lebetna teh ka Kerajaan Galah Pasi. Sumuhun. Tapi nya kitu teh bubuhan meureun ieu kampung teh kampung anu mencil sanaos lebet ka Galah Pasi oge. Tapi dah nya kitu tara aya urang tentara Galah Pasi nu datang ka dieu atawa pajabat Galah Pasi dongkap ka ieu perkampungan dilurkeun we. Tapi memang lebet nama ka Galah Pasi parantos aya garis perbatasanana kapanan. Oh gitu. Ke punten. Ari salira teh atuh. Di mana kawi teh? Abdi teh asal Karang Pamidangan mah nyaeta ti Jati Kameling. Jati Kameling. Ke. Nguping-nguping Jati Kameling teh memang hiji kerajaan anu engal saurna mah. Sumuhun. Hiji kerajaan anu engal anu di ratuan ku Nyimas Ratu Dewi Keningan. Nyimas Ratu Dewi Keningan. Sumuhun. Oh kitunya. Hoyong terang tah ka kerajaan Jati Kameling teh sapertos kumaha. Cobian we atuh amang da teu tebih ieu. Mung ti dieu mah nyiepkeun waktos nya 3 dinten paling ti dieu mah. Kumaha tah kaayaanna kerajaan Jati Kameling ayeuna teh? Ya kitu we. Namina kerajaan anu engal mah. Anu tangtos masih seueur keneh kakiranganana. Tapi kalebihanna oge seueur deui. Diantawisna naon atuh ieu teh? Kalebihanana tangtosna parantos kena sadayana eta Jati Kameling teh anu dipingpin ku janten putrana Raden Kamileung. Kamileung sumuhun. Waduh. Kalintang gagah saktina jigana matuh putrana Kamileung mah nya kitu we.
gagah nu jadi bapak anak tangtu anak nage gagah bahkan bisa ngaleuwih nu jadi bapak anak pan. Oh kitunya saya atuh janten sabaraha atuh ieu teh naon Gusti naon wae tah ieu tah ieu oh sangu 2 pagi tami kopi 2 tami gorengan we meureun rada haseum jeung ria teh gorengan teh bios nya atuh naon ngan nya kitu kula mayarna ayeuna teu bisa ku duit biasa duit di dieu memang kunaon Gusti sabab gula datangna di Jati Kameling nu tangtuna kula mawa duit teh mangrupakeun duit emas waduh tuh mah tuh angsulna ge teu aya artos emas mah weakeun bae teu naon lantaran duit emas oge memang kasebutna tumpa-tumpa ieu emas aya jumlahna aya perak aya itu aya ieu na janten sabarahaeun mun sakitueun we nu tadi disebatkeun teh tah duit perak we tah waduh kumaha tuh ieu nya duit perak mah panginten kumaha ka manang isa ieu ngahilikeunana pami hoyong ngahilikeun duit perak tak ku abdi dipasihan tah engke hilikeun di ditu ditukeurkeun di ditu amangan we ka palih ditu taroskeun we abdi saha Gusti taroskeun we nami Jabang Aruna tangtos pada kenaleun we di ditu mah memangna aden teh saha di ditu Jabang Aruna we lain saha yang geus atuh kitu mah ulah ayeuna permisi heula lantaran masih keneh jauh ya perjalanan sumangga Gusti sumangga sanggeus puguh kitu mah Jabang Aruna jeung hiji penggawa harita ini tidinya si Mang arita langsung lurat tereret we ningalian duit anu antik nakeranan make jeung aya ukiran segala rupa menang tukang kamasan anu sok biasa anu geus dikumpulkeun ku si Kamileung eta duit teh kasebut antik tur unik panasaran sararea harita nempo kana eta duit anu memang make logo anu ayat tulisan teuing naon tulisan mah kan mangrupakeun tulisan Arab eta duit teh anu unggalna tangtuna meureunna salah hiji mah nya kerajaan Jati Kameling we kitu Jati Kameling beuki dieu beuki kasalor wae ka ditu ka dieu anu kasebutkeun Jati Kameling teh memang kasebutkeun ka masyhur Jati Kameling anu kasebutkeun memang kerajaan anu memang hebat loba tukang dagang anu ararasup ka Jati Kameling teu balik deui nyiarkeun dagangna di dinya neangan di daganganana mawaan batur-baturna nu antukna Jati Kameling teh kasebutkeun rame ayeuna mah cag urang tuna heula Jati Kameling anu kakarangarintis kacaturkeun tempatna si Kamileung kampung anu jauh ka ditu ka dieu tempat kalahiran si Kamileung anu mana lahir di hiji tempat anu ngaranna Cipancur warga Cipancur kacida bungahna sanggeus ditinggalkeun ku si Kamileung sabab harta banda si Kamileung timimiti tanah imah jeung sajabana nu kasebut tapang alusna we imah si Kamileung mah disebut da dianggap nage mangdana jeung sakeluargana si Kamileung masa sepuh di eta kampung turug-turug aya bah eot imah panggung anu gede nakaranan anu ku papana oge katingali ukiran imah si Kamileung mah pokona mah unik nakaranan sainganana si Kamileung teh nyaetana jeung hiji jalma anu beunghar lubak libuk disebutna juragan jalma anu disebut juragan teh nyaetana Juragan Damar musuhna si Kamileung sanajan deukeut aya di dinya ge tetep we si Kamileung mah teu akur jeung Juragan Dharma atanapi Juragan Damar sabab Juragan Damar teh anu kasohor beunghar itu jeung ieuna segala rupa boga itu jeung ieuna ngan memang di diamban halir tamah sakala beunghar jeung itu ieu ge imah teh jarang langka anu ieu mah Juragan Aruna atanapi Juragan Damar anu dina waktu harita ngarasa bungah geus ditinggalkeun si Kamileung anu nyebutkeun yen si Kamileung teh boga hutang atuh imah si Kamileung teh harita dijabel warga setempat anu ngarasa Juragan Damar nu ngawasa eta pi tempatan loba nu ngomong tapi da eueuh we aya nu
taekeun ngomong langsung mah lantaran anak buahna anu geus leuwih ti heula nyicingan imah si Kamileung, nyicingan imah Mang Dana. Imah si Kamileung anu tohaga, imah Mang Dana oge geus tohaga nya satohaga-tohagana zaman baheula iwati make ieu we kai meureunna beda jeung aman ayeuna agreng mentereng. Di baheula ge aya imah gedong. Ngan nya kitu teh teu kawas ayeuna tina semen itu jeung ieu sabisa-bisa we mun imah gedong teh baheula oge aya. Matak geuning sok aya tutunggal istana itu matak oge heuh kitu di baheula oge panan. Dari Majapahit aya geuningan teh tapak lacak. Berarti gedong mah aya ti baheula gitu. Kan khusus jalma anu kumaha heula nu bogana. Juragan Damar anu ngumpulkeun warga-warga dina peuting harita. Dalasa bungah tumanina. Juragan warga anu ngumpulkeun warga dina nanti Juragan Damar anu ngumpulkeun warga di hareupeun imahna. Bari disawer supaya warga alut ka dirina. Lantaran manehanana memang kasebutkeun ayeuna mah gagantina si Kamileung cenah, gagantina Mang Dana. Gagantina Bah Eot anu sok biasa di pada pakumaha teh jeung eta warga teh. Tapi ayeuna geus eueuh anu hartina Juragan Damar. Warga kadang-kadang aya nu ngeluhkeun tapi da teu bisa kumaha. Jalma nu bijaksana model Mang Dana atawa si Kamileung ayeuna geus eueuh. Disaprak kawin si Kamileung aya di dinyana nyicingan imah nu anyar teh 18 tahun tur bisa ngebangun masjid segala rupa nya mangrupakeun tajug lah gitu tapi gede gitu di zaman harita mah palupuh can aya itu jeung ieu kadenge Juragan Damar harita ngomong ka sakabeh warga para warga sakabeh urang Cipancur dina peuting ayeuna urang ngarasa suka jeung bunga kamari keluarga nasi Kamileung geus jelas eueuh di dieu. Geus ini teuing arek ka mana? Dasar jalma teu hidang jalma gelo. Majarkeun cenah tempat urang teh bakal kakeunaan ku bencana. Buktina geuning ayeuna geus 3 poe 4 poe can ayana naon. Hartina jalma naon? Gelo. Jalma gelo memang. Taku kitu na perkara imah si Kamileung dari tajugna mah geuningan geus balongkaran kamari kan mun imah nama kulantaran si Kamileung jeung Mang Dana sakeluarga boga kabeuberat ka kula wayahna bakal diambil alih ku kula emang kaduh hutang gitu wah hutangna gabag-barag mah cukup ku imah 10 ceuk Juragan Damar. Sebenarnya masih Kamileung boro-boro boga hutang atau Mang Dana boga hutang ka Juragan Damar. Ngan kulicikna Juragan Damar sok ngaku-ngaku teu puguh we. Atuh warga teh ngabetem bari jeung teu percaya oge. Dan memang geus apa kana kalakuanana. Kitu. Tapi warga nu protes hiji oge, lamun protes katingali bisa-bisa nyengsol meureunna irungna oge. Taku kituna ayeuna ilaing ayeuna sing dahar saseubeus-seubeusna di dewek euy. Dewek nyumbang ka ilaing sakabeh pesta pokona. Sok kaluarkeun hakaneun sakabehna ieu berak. Atuh dahareun harita ti jero murudul keluar. Warga disawer siga hayam harita cak-cik we. Wah, rame nakeranan pokona mah dahar sagala rupa. Aya di dinya dahareun. Warga harita we kebangkek seubeuk nakeranan. Beres harita babadamian warga mulang ka imahna masing-masing. Kaayaan hawa anu karasa halabhab tur hawa anu parada panas harita. Sasakali angkeum tapi sasakali oge panas deui. Dina peuting harija kiripis hujan ngiripis. Angin anu nyeor harita tita tadi asa gede wae ta angin teh. Tapi warga dirinya siga anu geus biasa we aya angin teh. Bau warirang nu kaameu ku pala warga harita anu geus biasa sok kaameu. Henteu ngajadikeun keueung atawa kumaha. Rieg, bumi alam asa ngarieg sabaraha kali warga harita kaget. Kabeh kalaluar ti imahna bari tulang trireu, culang cileung karitu ka dieu. Sabab tarat-tarat disesari mane di eta tempatan teh bet aya lini kitu. Geus kitu warga ngarariung jeung para baladna ngomongkeun cikeneh aya lini, lamun zaman ayeuna mah geus aya informasi dina TV meureun sekian skala liter gitu menurutnya
ayeuna mah pan ari barorah teh baheula jalma-jalma nu keur ngarariung harita digeuwat naon teh di temparkeun deui direwaskeun deui harita kadenge aku nu ting baledug aya naon ieu teh nya euy make jeung aya lini sagala taratar ti sasari jeung ting baledug eta naon cenah ceuk para warga harita bari tangah ka langit kadenge katingali nu ting buricak di langit sararea jalma-jalma harita ngadon narongton we naringalikeun naon anu ting buricak di langit Juragan Damar harita anu kaluar miluan jeung anak buahna harita tangah ka langit barang ningali eta di langit loba nu ting buricak Juragan Damar harita kerung sababanena teu ngarti naon eta nu ting buricak di langit aya naon sabenerna aya naon cenah ieu teh euy tuh ka juragan pugen tuh tingali mani ting buricak kitu sararea harita tararanga we ka langit manuk kalong jeung sajabana pabuis harita duka pabuisnya merandu ka pabuis kabur ngan anu jelas eta manuk kalong jeung lalai teh kacida bisa lobana moekan kana langit pabuis harita teh jika anu ngalalabring ting gorosakna harita sasatoan anu asup kalep pilemuran harita lalumpatan ngajadikeun para warga geumpeur harita weh bagong lalumpatan ka dieu ya naon ieu teh para warga mimiti galeumpeur harita sabab katingali sasatoan orai bagong sagala rupa anu nyerbu ka eta ka perkampungan ngaliwat unggul lain arek cicing paheula-heula kabur pagancang-gancang ngalumpat mimiti satu leutik satu gede anu kira-kira bisa lumpat meureunna lumpat weh warga-warga kabeh tarurun budak leutik kabeh anu kokoceakan anu ajret-ajretan aya nu resep we ningali buburicakan teh terus we merhatikeun teu nyaho ditongo harita geus katingali seuneu anu ngabebela mapai-mapai leuweung harita anu kebakaran lantaran tetela geuningan eta teh lahar anu kacida pisan naon ngaranna teh kacida pisan galakna lahar anu siap ngabinasakeun ka sakabeh jalma rahayat urang dinya kabeh ngarasa bingung sabab eta beuki gede wae nu ting buricak di luhur cerit kadengi aya ngacerit teu belah wetan kabeh jalma init ka belah wetan lantaran ngarasa reuas ay aya naon cenah ieu teh euy Juragan Damar harita tuh ka teh juragan ka belah wetan yuk itu aya ngating cerit di belah wetan aya naon nya bobo kata baraku bagong gitu bieu sararea harita ngabring ka wetan nah atuh barang ngabring ka wetan katingali harita seuneu anu ngabebela lahar anu jelas-jelas gede nakaranan menikap beureum lir ibarat seuneu anu ngabelah ngahakan ngalelet ka sakabeh naon anu aya di dinya jalma sabagian urang dinya anu geus teu kanyahoan teuing ka mana meureunna dihakan ku bencana nudak dumadak gunung rancu anu dijabarkeun ku si Kamileung harita memang laksana bitu dina waktu minggu-minggu harita beledag katingali batu bararadag harita jeung batu laleutik maruragan manitu sigana teh siga ngahaja di tepi-tepikeun ka manusa nu aya di dinya anu limbung nu lumpat ka ditu limbung lumpat ka dieu anu tadi saleuseurian anu tadi taratembangan jeung sajabana eprok atoh nakaranan ayeuna diganti ku Cipanon anu ngalir lantaran anak jeung keluargana kabeh geus pada eueuh ting ka mana nu tinggal marehanehanana nu siap-siap pikeun lumpat nyalametkeun diri na tina gempuran bencana gunung rancu anu bitu